Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, wilujeng siang tepangdenya sareng Kang Arid. Biasa dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu biasa dicanak ku Kang Arid. Iya dongeng Sunda teh anu nyanak judul Bagaspati. Ayeuna teh seri kaopat dina judul lalakon Ki Songkok Gugur. Mitra-mitra sadayana dimana bayana, mudah-mudahan mitra-mitra sadayana anu salamina satia karena acara ieu dongeng. Mudah-mudahan dina dangat ayeuna mitra-mitra sadayana nuju dipasihan kadamangan, boh damang lahir, boh damang batin. Mudah-mudahan dina usahana ku Allah dilancarkeun, rumah tanggana ditentremkeun, murang kalihna disolehkeun tur disolehakeun. Balah mandar mitra-mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu fang beberah kana mana. Mudah-mudahan tiasa nyanak pieunteugeun tina ieu acara dongeng. Anu saena mangga urang teh tiru anu awana mah tebihan we nya. Kamari teh nuju nyarioskeun nyaeta Aki Songkok anu nuju tarung sareng mangkarna. Dugi kainya mitra-mitranya. Supados ente nyangkolong ting kana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Der Padahal mah aya tujuan lain. Memang keur Aki Songkok mah teu ngartieun jeung teu apaleun ka mana arah maksud tujuanna mangkarna. Sabab nya ge mangkarna teu narima ilmu sapinuhna saperti ka Bagas. Tapi mangkarna teh cicing na di paguron teh estuning lain sapoe dua poe, lain satahun dua tahun, tapi geus puluhan tahun. Anu kanyataanna teh kanyahoan suku mangkarna ngagedor kana sirah Aki Songkok. Anu tubibana lain di kieuna Aki Songkok ngagoak bari ngajengkang. Sirahna asa didagor ku batu teas. Hiup. Dah. Aduh. Gitu cek Aki Songkok. Ngagorok, ngagocek. Bari awakna ngageblak ka tukang. Cakaka. Mangkarna seuri ngagagak. Cak aing ge kumaha aki peot. Si aki-aki mah mani ngajedog. Montong pipilun kana urusan budak ngora. Komo ieu mah mau pujukeun kana teu cerak. Itu cek mangkarna bari melak cangkeng. Atuh warga teh ayeuna mah bekilila beuki ngadeukeutan akhirna mah ngariung kabeh deket Bagas, deket Pak RT, jeung deket Mang Arman. Atuh ningali kitu mah si Jantuk, si Gentar, sirahna meuni asa geus gep-gepe. Lamun hareupeun maung mah geus digerep. Bojorna geus peot. Komo ningali guruna ngan sababaraha geprakan ke geus ngajengkang.
Tapi Aki Songkok anu tadi teh Aki Songkok sanajan disebutkeun bae galoka tetep kadorong ku nafsu jeung ambara. Kenal Aki Songkok hudang deui bari awakna semujum beunga cumarijeg. Mantang gua ka gede hulus ya kunyuk. Aing can dari wae ku sia. Kitu cek Aki Songkok. Bari masang deui kuda-kudana. Alah. Ya. Aki-aki rawon. Aki-aki siga monyet. Mantang kalakahun tuh. Ayo buktikeun. Percuma loba ngabacot ge ari bukti eueuh mah sia hah? Kabau-bau seungeut. Ayo maju. Kitu cek mangkarna nangtang. Aki Songkok geus teu bisa nahan emosina. Celang. Aki Songkok loncat. Awakna tarik ngabiur kumaha we. Siga ucing rek ngarkep beurit. Cileng. Bari leungeun katuhna nyewuk arek ngahantem dada mangkarna. Mangkarna teh geumpeur. Dina kayan kitu sakilat mangkarna ngagilekeun awakna ka kenca. Yauk plos. Eta serangan Aki Songkok ngakan deui angin. Tapi teu kanyahoan. Yauk. Anu kenca nyusul tepus maksudna arek ngagedor kana kakemplongna mangkarna atau mangkarna teh dina kayan kitu sakilat main ngajaulkeun awakna bari nyarita. Hai nyantai peot. Kitu na teh bari jingkrak. Atuh Aki Songkok teh bener asa diulin caikeun. Ningali mosana jingkrak ka tukang. Yauk, ena malikeun deui awakna bari nyerang nyusul tepus ku peureupna. Dina kaayaan awakna semu nyompoyong tak kadorong ku nafsu. Atuh dina jurusna ge estuning teu katingali stabil. Atau mangkana teh ngantap dina kayan kitu. Eta peureub ngasakilat ku mangkana ditewak. Yauk kep. Peunang pisan pigeulangna Aki Songkok. Anu saterusna dibadok ka hareup. Bari maksudna teh nurutan Aki Songkok tadi bari pok nyarita. Tah kieu ya aki-aki peot cara ngabedol euy ku dewek diberi contoh. Itu cek mangkarna bari ngasakila. Peureub Aki Songkok dibedol ka hareup. Di hareup geus disiapkeun ku tunjelan tuur dina jurus Braja Bumi anu kacidak rohaka lain di kieuna. Bener we atuh. Eta Aki Songkok teh nya geus kolot, nya geus peot. Didudut kitu teh kumaha we? Ngadudut budak anu embung mandi. Yauk. Tuh. Gas teh mesileuk deui. Tunjelan tur mangkarna keuna pisan kana kakemplongna Aki Songkok. Aki Songkok meuni burial buncelik. Anana bolotot siga anu rek mesleng. Anana bolotot bahamna calangap. Kumaha we anu siga dicekek. Dina keur kayan kitu ngasakilat. Beureub mangkarna ngaheyong ka handap kena pisan kana kakemplong Aki Songkok. Yauk duk. Kodua jurus eta
Aki songkok geus teu bisa usik deui malik awakna roboh di dinya. Manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sabab dua curus anu di agem ku mangkarna teh lain jurus atah-atah, tapi jurus anu kacidarohakana jeung ngandung kakuatan. Cakakak mangkarna ngagak-gak seuri. Ngan sakitu sia teh peot. Kitu cek mangkarna bari melak cangkeng. Maneh jatuk. Kantar, kadieu. Kitu cek mangkarna bari panonna molotot. Atuh si jantuk jeung si gentar teh lain di kieu soakna. Mana tuh wani lompat. Lamun lompat bisa cilaka, bisa-bisa dipalengpeng bedog ku mangkarna. Ampun, Mamang. Ulah, di payahan. Kitu cek si jantra bari teu sirikna sungkem dina suku mangkarna. Ya, Mamang, aduh, ampun kuring mah tobat. Geus kuring mah moal deui. Ampun kuring mah geus moal deui. Kitu cek si jantuk. Kitu deui si gentar ge sarua tiluanana nyarekelan suku mangkarna. Benar sia rek talok geus moal gagaw deui. Kitu cek mangkarna bari molotot. Mohon, Mamang. Leles abdi mah ampun, Mamang. Ampun, abdi tobat. Moal ngabega deui. Abdi moal ngaganggu di warga urang dieu. Nyaan, malahan mah abdi merek balik pikir. Abdi merek jadi warga anu bener. Ayeuna mah moal nuturkeun si aki-aki songkok. Kitu cek si jantra. Terus-terusna Bagas nyamperkeun. Sabab Bagas geus kuat. Latihan hasil ti paguron. Nyaeta kumaha cara ngabedakeun jelema anu serius jeung jelema anu teu serius arek benerna. Bagas di dieu tuning manehna geus boga wawasan sanajan Bagas masih keneh budak ngora, tapi piuruk ilmu pangarti tata krama kabeh geus diturunkeun ti Mama Sudira. Nya, mang geus enak mah. Kuring percaya ka mamang-mamang, nya syukur we ari geus kitu mah. Tah, ayeuna lamun bener, tapi kuring ge hampura. Lain kuring anu harti rek ngatur, da eta mah hak mamang-mamang. Ngan lamun mamang-mamang salilana kalakuan kieu, hirup moal tenang, ulah ngarasakeun yen urang asa wani asa kuat. Itu cek Bagas. Mohon den, rumaos mamang, rumaos. Kumaha tuh Den Bagas tos kieu? Ieu si aki-aki peot di beresan wae atau kumaha? Itu cek mangkarna bari merong ka Bagas. Ulah mamang, Ulah. Sok ayeuna mah punten ka warga nyanak cai saember mah. Itu cek Bagas.
Bagas batu satujun. Lamun rek ngaroga hala jelema, komo jelema geus teu walakaya. Atuh menang pareta ti Bagas kitu mah. Teu talangke. Warga teh ararinit kapipir malah mah aya kana limaan. Bawa cai kana emer. Jadi tunggu parentah nanaon ngan wur cai teh diawurkeun kana awakna Aki Songkok. Atuh Aki Songkok teh meni ngorejat kugo we diguyur ku cai 5 ember. Korejat bari gigisik bari nyengir. Bengetna kateng disepak siga eueuh getihan. Pok Aki Songkok nyerita, aduh Aden, ampun Aki oma tulah dipaehan Den. Aki ampun, Aki ayang kene hirup. Itu cek Aki Songkok. Oh, moal Ki. Dari kuring mah hakna keur maragatkeun kahirupan manusia. Kuring mah hak da sabab kuring mah teu boga nyawa. Kan kuring ayeuna rek nanya, ayeuna Aki rek kumaha? Lamun Aki kekeh rek kitu wae kalakuan bari geus kolot nyawayahna. Kuring moal bisa nulungan Aki lamun warga bertindak. Kitu cek Bagas. Ampun Den, Aki rumah salah, Aki tobat, Aki ampun. Kitu cek Aki Songkok. Wah, Den Bagas, nu kieu mah da, wah, karana bangsat. Kojoran. Geus ngenes kuring mah. Kitu cek warga badi raeng. Bapak-bapak, ulah kitu. Urang teu meunang ku cara kitu. Geus sabab. Ku sabab manehna Aki Songkok geus narima kana kasalahanana, malahan mapan rek tobat. Kitu cek Bagas. Oh, sores kitu Den. Ieu si Songkok teh ngagalaksakna jeung itu ieu nana lain 1 tahun 2 tahun di kakayana teh. Lamun manehna ngeunah wae geus ngalakukeun kajahatan cukup kumenta dihampura teu bisa kitu. Kitu cek warga. Mohon Den Bagas tah kitu. Aki ge satuju. Maning beresan lah jelema kieu mah. Kitu cek warga bari ngasreg. Atuh Bagas teh langsung malik ka warga. Bapak-bapak, ulah kitu teu bisa urang ku cara kitu. Wayahna keun tahan emosi. Kitu cek Bagas. Tapi ngaranna ge warga anu geus kasunut nafsu tiba heula. Geus ngagegedeg cek pikiran warga. Si Songkok cenah ngeunah salila ieu manehna ngaganggu ngaroga hala nyiksa itu ieu. Tempo maena geus eleh cukup kunuhun. Teu kanyahoan aya nu luncat bari mesat bedog. Atuh kabehanana oge daun nu nyangka. Kasup Bagas oge teu boga pikiran kadinya yen warga nepikeun kanekan kitu. Eta warga loncat bari ngaheumatkeun bedog. Pogoh we atuh Aki Songkok keur diuk sila keur aneprok keur menta ampun. Eta bedog ngan sakilat heok brak euna pisan kana peuheung Aki Songkok. Atuh Aki Songkok teh mending ngagoak langsung rubuh. Sabab rek teu kitu kumaha atuh jelema keur cicing disabat ku bedog kubrak.
tina dadana nepikeun kana peheungna pungsratku getih. Bari dinahen kitu bro Aki Songkok rubuh. Dina kayan riweuh kitu Bagas sakilat newak eta bedog si jelema atawa si warga. Mamang, cik hargan ulah ku cara kieu pan kuring teh cikeneh karek nyarita nah mamang sangeunahna itu cek Bagas bari molotot kakara Bagas amak da Bagas mah teu kapancing-pancing teuing mah tara jol ngusial nafsu. Aren, ampura mamang nyeri perih Den, jujur we nyeri perih. Mamang mah nu penting mah parabatkeun nyawa si Songkok soalnya kieu Den pamajikan mamang bala keur dipega dijajak ku si Songkok nepikeun ka parangga nyawa Den. Parangga nyawa Den. Mamang ge janji dina ahli pamajikan mamang. Janji jalanan mamang teu bisa gelut. Mamang teu lain tukang taruh, tapi mamang geus ikro janji yenek maragatkeun nyawa si Songkok. Kulangan mamang tah kitu Den. Kitu cek si warga bari nyeuh dina sukuna Bagas. Atuh ngadenge kitu mah Bagas kete bisa kumaha. Malahan mapok Pak RT nyarita. Punten Den Bagas, punten. Laras eta teh cariosan si mamang kitu teh. Da mohon jantan si Aki Songkok teh carana ngaganggu ka warga teh sanes 1-2 tahun tah kitu Den. Nya Pak RT ge terang kana kajantananana kitu cek Pak RT. Atuh Bagas teh geus kitu mati bisa kumaha. Nya cek kasarna mah da memang Bagas kadinya mah ngan sakadar ngaliwat jeung hayang meresan permasalahan. Pok Bagas nyarita deui. Mohon atuh Pak RT nya nu tos mantos we. Da memang Aki Songkok ke geus moal bisa katulungan deui. Nya ayeuna mah kieu we. Da katingali Aki Songkok. Nya cek kasarna mah tos teu aya geus gugur. Sok ayeuna mah nya kitu kieu ge sanajan Aki Songkok kalakuanna kumaha oge da sapatutna urang mah nya salaku manusia teu aya ajaran keur ngahukum sasama hirup. Keun we amal manehna meureun keur manehna, amal urang keur urang. Tah ayeuna mah nya wayahna we Pak RT oge ka warga sadayana sok we ayeuna mah pulasara ieu mayitna Aki Songkok. Kitu cek Bagas. Da memang Aki Songkok langsung ngaleupaskeun nyawa basa tadi disabat puguh we atuh. Disabat ku bedog panjang anu jambatna bari nafsu bari dendam. Ngan harita si Jantra si Jantuk jeung si Gentar mane sepa ningali guruna anu geus ngababengkang awakna pinuh ku getih. Aduh Nen, ampun omat oge ka bapak-bapak sadayana Pak RT sanayana we abdi mah nyaan hapunten da ari abdi mah tadina ge moal nyerangan ieu we kumaha. Kitu cek si Jantuk geus asa hirup asa henteu komo ningali guruna geus ngacolopong jadi mayit. Jantuk lamun benar
Bang Jantuk karek insap. Nya moal diganggu keluarga ge. Mohon abdi mana moal ieu deui, ampun moal deui angguran mah abdi mah bade ngalih ni dieu. Itu cek si Jantuk. Atuh geus sidik kitu mah nya kata mah di cawat ku Bagas, di papatan ku Bagas yen ku cara tindakan males pati nyeri dibayar ku nyeri nyawa dibayar ku nyawa teh memang dina ajaran agama Islam mah eueuh. Atuh geus beres kitu mah Bagas mere penerangan ka warga anu saterusna mayit Aki Songkok di Pulasara sakumaha mistina. Anu saterusna dikuburkeun ge teu lila ai ku loba warga mah. Beres kitu anu saterusna Bagas jeung warga tokoh sebagian arasuk deui ka imah mangkat mah. Malahan mah si Jantuk jeung si Gentar janji manehna bener-bener rek ngabdikeun diri ka warga. Cek kasarna mah hirup rek jadi jelema bener sanajan manehna kaetung dipikagis ku eta kampung tapi da tetep hirupna teu tenang. Pan kabuktian ayeuna akhirna mah kieu mamalana. Atuh Bagas teh meni atoheun yen ngadenge si Jantuk jeung si Gentar geus insap. Teka catur waktu teh terus nyerelek harita sapeting jeput Bagas mangkarna manggu teh jeung warga nu sejen ngobrol ngaler ngidul. Malahan mah yen Bagas na isuk-isuk arek pamit arek nuluykeun perjalananana. Atuh Nyi Arum meni ngarasakeun kumaha kitu sabab Nyi Arum teh nenden hate kadua leutik ka Bagas. Tapi da Bagas mah teu apaleun lempeng we. Malahan mah dina hiji mangsa harita teh ngariung Nyi Arum maksakeun nyarita satengah ngahareos bari era-era ge daripada ditahan. Kang, abdi bade ngahaturkeun nuhun kana kasayan Akang. Salami ieu Akang tos ngabantos ka abdi sareng ka warga. Da mun tiasa mah atos we netep di dieu Kang. Kitu cek Nyi Arum. Ari sugan teh Nyi Arum mah yen nyarita kitu teh eueuh nu ngabandungan. Padahal warga kabeh ngabandungan. Mohon Den, ari cek Aki mah tos we atuh Den Bagas sareng mangkarna Mang Ute di dieu we netep di dieu. Meureun urang dieu teh ngarasakeun jongjon, ngarasakeun tentrem. Kitu cek salah saji warga nyata cek si Aki. Mohon Den, pami kahayang mamang ge kitu. Terus we aden di dieu. Mamang oge Bapak sadayana mohon sanes abdi teu nampik pangasih. Nanging da abdi teh seueur keneh tugas anu kedah ku abdi di payunan. Kitu cek Bagas. Atuh warga teh teu bisa kukumaha. Ngan iwa bisa nganuhunkeun. Tapi sebagian warga anu dikomando ku Pak RT wayahna we cenah aliuran bekelan keur di perjalanan. Da sabab Den Bagas teh gede jasana. Ejeng cenah meureun Den Bagas teh butuh bekal. Malahan mah Nyi Arum mah ngahaja pangnimbalkeun ngahaja keur Bagas. Hitung-hitung cenah kenang-kenangan bisi teu panggih deui. Bari hatena mah asa sedih, asa ngalongkewang. Panggih jeung Bagas teh asa geus heubeul
cek perasaan manehanana mah. Atuh anu akhirna obrolan teh kapegat ku mangsa nyaeta ku Wangci. Beranges mimiti peuting geus mimiti kaganti ku beurang. Kadang hayam jago mimiti kongkorongok yen nandakeun peuting teh bakal digilir ku waktuna beurang. Pajar mimiti meletek ti belah wetan. Atuh Bagas mangkarna jeung Mang Ute harita pamit cenah mumpung isu keneh. Atuh babekalan teh dibikeun. Sebenarnya mah Bagas teh nolak, tapi cenah lamun Aden nolak berarti Aden teu aya niat hade duduluran jeung urang dieu. Atunya kapaksa. Ari masalah duit mah mendingan sakilat ku mangkarna ditewak. Keun cenah ieu bagian bendahara mah da kuring cenah nu capena ge gitu. Ari timbal dibawa ku Mang Ute. Beres sasalaman jeung sadaya, ral. Bagas mangkarna jeung Mang Ute tunti imahna mangkat. Mangkat mah bari di pararong keluarga. Bari rambai ku Cipanon ngagemeng ku Cipanon. Malahan mah aya leuwihna si Jantra, si Jantuk, jeung si Gentar mah meninang ke pageuh ka Bagas ka mangkarna jeung ka Mang Ute teh. Cek si Jantra, Aden nuhun pisan cenah. Wasilahna Mamang bisa penak jeung Aden. Mamang bisa tobat. Mamang bisa babalik pikir. Mamang bisa ngarobah adat jeung perilaku mumpung Mamang masih keneh hirup. Atuh Bagas teh ngadenge kitu mah meni atoh kabina-bina yen si Jantra, si Jantuk, si Gentar geus babalik pikir. Bener babalik pikir teh lain dina bibir. Ajeng Bagas harita amanat ka si Jantra, si Jantuk jeung si Gentar obat pangalatihkeun warga dina bela diri ulah nepikeun ka nol teuing. Atuh si Jantra, si Jantuk jeung si Gentar nyanggupan, tong boro cenah ngaletih silat Aden, sanajan dipentaleungeun Mamang siap keur nebus dosa. Anu saterusna bral tiluanana Bagas mangkarna Mang Ute indit ti eta lembur nuluykeun perjalananana bari nuturkeun indung suku dan nu tadi teh tanpa arah jeung tujuan. Pok mangkarna nanya, "Ieu teh Den, urang teh ras ka mana tos ti dieu?" Kitu cek mangkarna. "Mohon Den, Mamang ge yang apa ieu teh? Naha urang teh bade ka mana?" "Oh, urang mah Mamang ka mana we nepina. Anu penting mah tujuan urang nyaeta arek namahan pangalaman jeung rek ngamalkeun ilmu. Ya mudah-mudahan we atuh urang teh naon anu geus dipibanda ku urang bisa mangpaatkeun sakabeh warga." Kitu cek Bagas bari lempang. Dina hate Bagas, dina hate mangkarna, dina hate Mang Ute sebenarnya mah ngarasakeun bunga. Yen boga pangarti anu salilana ieu dipibanda teh ayeuna mah karasa bener mangpaatna. Sebenarnya mah hate galecokna Bagas bari nyebut-nyebut nu jadi guruna ngan tertarik mah ngan dina hate, "Mama, hatur nuhun pisan. Ayeuna abdi kahartos cariosan Mama geuning ieu anu disebut ngamalkeun ilmu teh. Hatur nuhun Mama. Atuh mudah-mudahan abdi salami ieu sing tiasa ngajalankeunana." Kitu cek Bagas. Hatena asa bunga. Jiwana bener-bener bisa manfaat keur balarea.
Harita teh perjalanan Bagas teh geus cukup jauh. Da panan poe teh geus mimiti Nyi Rorot ti luhur. Mane nyebrot nandakeun yen eta teh geus nincak tengah poe. Terus Bagas mangkarna jeung Maung teh ngurubut ka leuweung mapai-mapai, malahan mah aya jalan anu geus katincak, aya nu acan atau nu acan mah kapaksa. Mangkarna ngababaran rinyuh atawa tetangkalan anu ngahalangan di jalan. Pok Bagas nyarita, "Mamang, aya nama urang istirahat heula tuh dina tangkal kai itu. Urang sarapan heula, abi mah tos teu kiat lapar." Gitu cek Bagas. "Alah Aden, meni bagja eta ku saha teh si Aden?" "Mamang teh Den, rek nyarios kitu tadi teh ka Aden teh. Ngan haha isin Den." "Ah, ane mah karena lain isin. Da tita tadi ge dewek mah nyaho yen maneh teh lapar." Ari maneh ku teh ari salua lapar mah tuh dukung dewek teh ngomong. Tos Mang. Ayo urang taruang heula jeung Seep waktu senapan ayeuna mah.